Ayo sepeda sahang aja jongkeng di dia. Ini kait. Ya ini mah. Angkat parah. Hei, kemana kereta? Ya sepeda ngalang-alangan buruan emak. Ji, ya sepeda orang, padua yang disang-sangkan dia, orang terkuat hayang ngising digolerkan di dia. Serang aja jongkeng di dia. Padua itu tundaan tadi buruan aing. Ih, pada ngaran lagi hayang ngising kita kuat, mata kurang jongkeng kan di dia. Lah, sok sewalahan ka dia. Nah, atuh mak, kadang udah sepeda mah sewalahanan segala. Oh, nu gratis kayak di alam dunia mah. Mung teuing kudu mayar, oslah genit. Si Kehen eta naon nu dirasa. Tundaan padulur ngejongkengkeun di buruan aing. Anjir, marabig alus euy cenekna salubur mak. Ya atuh nya salubur. Emak teh atuh teu boga salaki ge masih subur. Ih, urang mah kana cengek mak, los-los kana salaki. Iya salubur cengek lain. Ih, nya mah tadi urang ieu mah cengek mak, urang nanyakeun ge cengek si mama. Mak, ya urang rek nanya. Anu ngabeureman cengek saha mak? Ih, ku aing iya dipilok. Dipilok. Banyak cengek-cengek dipilok atuh mak. Tuh da maneh nanya mane mata lieur. Ya tuh beureum sorangan da tieu-tieu ge hirup. Oh, heuh tah mak hirup. Heuh atuh mak urang mana nanya unggulnya mah tah sing baluruk. Pilok ge ngaliwat kadugakeun teu waras kena polakan urang. Punten mak, cengek namun di bareureum kieu mak Nya tuh jang blak mama garaya. nya atunya mak mun hebat kieu. Mak ya ek ditanyakeun. Nah, ieu cengek teh bareureum, aya nu barodas kieu geuning mak. Apa ieu teh kumaha mak? Ya aya ngaran cengek mah. Aya nu bodas, meureunan ngora keneh, nu beureum berarti kolot. Ih, atuh biasa we atuh mak, ulah ka poporongos. Urang mah kur nanyakeun hungkul hayang apa urang mah mak. Ari hayang apa sih hayang apa ngananyakeunana sing merenah. Heueuh atuh, mun kosewot kitu atuh. Mak, ieu cengekna harga sabaraha atuh mak? Ayeuna mak. Gas katanya wae musingkeun karena ge ngaliwat. Jung ini jung nit. Udah wae Ih, kalau ngambek. Oplok teh sia. Isu ku aing di pagar mau dibere jalan. Naon dia? Nanyakeun deui masalah cengek. Naon mak, masalah cengek naon ieu? Lah sia pokoknya nanyakeun deui cengek musingkeun wae ka aing teh samulueun. Ji, teu guna gawe urang mah mau betek nanyakeun cengek. Sia mah waduh tuh gorek nanyakeun deui cengek sakongkol jeung barudak tadi. Ji, urang mah ukur liwat ka dia mah ekat aku sayang ngising. Ji, aku jadi malu. Bisi papanggih jeung si Sugih pang nagihkeun. Eta teh boga hutang ka emak ngagadek warung. Kalau mah Sugihna di mana? Teh angan we ku maneh. Maneh teh petangan kanan emak. Bisa dia pecat ke? Siap komandan, saya siap mencari. Saya berangkat dulu. Mana nu ngaranna Sugih lain? Ji, namanya saha? Urang teh panglima perang si emak, kita nagih hutang ka maneh. Anjir, tina dedegan maknya juga panglima perang. Lah bejakeun ka ketua maneh. Eueuh kitu cara aya duitna. Duh, kumaha tuh urang ieu, manya eueuh. Ji, namanya maksa eueuh mun aya urang dibere geus we mendingan ngalah Aceh ya. Atuh ya lah, urang kabeuki ka Cidakan Aceh. Sok kitu alat bedi tuh sok. Rasa. Tidak teu nu nagih teh. Kudu diteang meureun si bapak ka harala Aceh. Aduh, papan saya ketua. Maaf sirit. Itah nagih kalau miminu ngala Aceh. Sia. Ai sangkemos. Aduh, maaf ketua, maaf ketua. Sugihna ka mana? Kabur deui wae. Leur pisan geuning alabatan belut. Maneh deui kalau ngala Aceh. Enak teh danan mah kabeuki abi ya mah. Nah nu dirasa sih. Udah lah tuh lempang teh nah ngadupak urang. Hampura mak, dekat ciri ku saya mak. Nah, keur naon asa atuh di dinya? Iya emak kenempuan kembang. Kembang naon sih itu mak? Ayo di tetempuan kembang kieu payu hanteu atuh. Teu apa kembang naon-naon mangan cenah cek batur kembang Oktober. Oktober. Lah, mun kembang Oktober mekarna ieu di November. Ji, mata kita tadi ge keur dipikiran ku urang teh. Ya, hari mikiran teh ulah mikiran kembang. Mikiran mah duit. Ji, kapan duit ge eueuh. Pikiran naon atuh teh boga duit, batu minta urang. Kalau goreng tungtung kalah menta. Mikir. Ih, matak minta oge ami aya pikiraneun. Daripada ulang-ulang di dinya mah mikiran nu teu puguh mah ya urang dibere ya. Nah, kitu. Nuhun atuh. Sok atuh mak, ya gerang ngampih. Ya, geus murid ayeuna teh ulah cicing we di dieu, power bisa dirawuk kelong. Heeh atuh mah ayo mak. Jung nuhun. Duh, sinarieun budak teh bager.
Ji, pengen menilai sanggening duit mainan. Ih, teuing budak teh bodoh kolot.